إلى مؤلف هذا الكتاب الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila lamun hita aradallahu takmila halihi paba'duhum mangka ari sawarehna itu majdubun etayaduna mayang naon jabbuhu majdubna itu si ba'dun wa adamu sahwihi jeung henteu elingna itu si ba'dun teu inget ka makhluk sahwi bal huwa balik ari itu jabbu teh eta al aglabu anu leuwih galib pihim di itu majdubun. Kota-kota mana tagusti heula naon hadza ieu perkara anu leuwih galib aglab dia inda dzikril majdubi dina nalika nyaritakeun makom majdub wasaliki jeung makom suluk. Dina nalika nuturna si majdub jeung salik. Wa nau'ani jeung ari dua warna al mazkurani anu ditutur. Duanana eta bin nisbati kalawan dinisbatkeun lil mustaqimina kanu katungkul kabeh billahi ku Allah. Amma ghairuhum anapun ari salianti itu mustaqilin wa hum ta ari itu ghair eta al ammatu anu bodoh. Papikratuhum mangka ari tafakurna itu si amah nu baruda teh eta litahsil tasdiki pikeun ngahasilkeun tasdik wal imani jeung iman. La li ziyadatihi lain pikeun supaya tambahna tasdik jeung iman. Muntaskeun hikmah nu ka 253. Darajatna fikroh, darajatna tafakur. Tilu hikmah Ibnu Athaillah nu ngaruntuy 250 hiji 252 253. Kahiji Kiai Musanib ngabahas pertingkahna tafakur. Nyaritakeun ta'rif tafakur, definisi tafakur, ngaran tafakur. Nu kadua fungsi tafakur, nu katilu darajat tafakur. Tah darajat tafakur teh secara garis agung darajat tafakur teh aya tafakur mahjubin aya tafakur arifin. Tafakur mahjubin aya tilu. Hiji tafakur abidin, dua tafakur sairin, tilu tafakur salikin. Eta nu marahju.
secara global. Maka ibaratnya seperti itu. Atau nabi maka bahasa ibaratnya saja. Tafakur teka bagi dua. Hiji tafakur awamul mu'minin, jama anu lalai dina ibadah. Jama-jama nu lalai dina ibadah tawakul eta awamul mu'minin. Kedua adalah tafakur mustajili nabillah. Muka tarungkul ku urusan nu ta'aduk jeung takluk ya Allah. Itu bahasan. Beda-beda ibaratnya kan. Kedua tafakur mustajili nabillah. Tafakurna jalma-jalma anu semangat ibadah. Atungkul ku ibadah. Tadi malalai jadi ibadah. Nah ilmu tunggu. Berarti orang bisa paham. Malalai dina ibadah nuhatana kepengaruhan kunap. Nu semangat ibadah jalma-jalma anu geus bebas dina perbudakan nafsu. Itu. Tafakur awamul mu'minin kebagi dua. Mu'minin tak bagi dua kan? Ayat tafakur awamul mu'minin tingkatna jahal. Ayat mu'minin tingkatna jahil. Benar. Ari jahal mah bodoh pisan. Fa'alun loba bodona jahalun. Bodoh loba. Ari jahilun mah bodoh. Ngantu peti loba bodona. Jadi udah pintar. Jadi awal mu'minin membagi dua. Ayat jahal, ayat jahil. Ini maka ibarat saja nih. Kalau mau ngaji ilmu hakikat, apal ibarat ahli hakikat mah ramai ngaji teh kan. Bisa kieu ngebahasna. Nubatak tu pati resep kana karamean dunia teh, da ramai di ditu di hadrat Allah. Lantaran teu apa ramai di hadrat Allah, orang mah yang rapena sisi lapan. Yang anu aneh, atau di jalan, nongkrong di jalan, yang anu aneh kan? Yang lewat pakai baju, yang itu pakai baju aneh kan? Ayat tafakur jahal, ayat tafakur jahil, tingkatan mukmin, awamul mukmin. Nubarodo dina tingkat keimanan teh tingkat jahal, ayatnya tingkat jahil. Nu bodoh pisan, ayah nu bodoh mangisan. Jadi udah pinter namanya. Jahal mana? Jahal mana loba bodona? Tafakurna teh litahsilit tasdiki wal iman. Bahasa tadi ammah. Mustagilin bahasanya bukan bahasa musalib tadi mustagilin. Eta mati kan ngasilkan iman. Supaya iman tuluy napakuran makhluk lain namahan iman beda deui. Supaya timbul tasdik timbul iman maka tafakur iman. Eta awamul mukminin anu paling bodoh. Kedua aya awamul mukminin anu jahil. Mana nyaeta anu tafakurna pikeun nambah-nambah tasdik yang ini. Jadi bisa tasdik yang iman kan can sampurna dina tasdik yang iman. Tafakur supaya sampurna tasdik yang iman. Jadi disebutnya tafakur taroki. Naikkan derajat tasdik yang iman. Taroki. Ayat taroki dina makom salikin mah pertama at-tanaqul fil ahwal. Pindah-pindah tina makom tina tajalli af'al kata tajalli sifat karena tajalida makom hakikat al taraki dina makom
awamul mukminin nyaeta ningkatkeun derajat iman jeung tasdik. Disebutkeun litaksili ziyadati tasdiki wal iman. Pikeun ngasilkeun tambah tasdik tambah iman. Litakmilul yakin. Dua tanu bodoh awamul mukminin. Ayeuna tafakur mustagili nabillah. Ayat 3. Uji tafakur salikin. Salikin itu termasuk mustagili nabillah. Sanajan salikin kebagi dua. Ayat salikin dina makom mubtadiin. Ayat salikin wasilin. Jadi kalau termasuk mustagili nabillah. Nugus pintar teh salikin wasilin. Salikin kamilin. Kedua majdubin. Mustagilina billah teh kabagi tilu. Salikin, majdubin, mukor. Eta mustagilina billah. Jalma-jalma nu hatena katungkul ku Allah. Bahasana atuh nu riweuh ku Allah. Berita di mah riweuh ku naon? Ku dunia. Aya mah riweuh ku Allah. Riweuh ku perkara nu ta'alluq jeung Allah. Riweuh ku balas loba ibadah. Riweuh ku balas ngurus hate supaya terjaga tina kuflah. Riweuh ngurus hate supaya naik derajat istiqomah, supaya tambah-tambah naik derajat waslah. Itu beda-beda. Kejali ini namun memakai ibarat dia sebenarnya. Kebagi dua, awamul mukminin jeung mustagilin. Mukminin kebagi dua, jahil jeung jahil. Mustagilin kebagi tilu, salikin, majdubin, mukar. Disemakeun nu gampang, orang mikirna. Dia tinggal mikir, orang lebah mana tafakurna. Ari kitu pika imah mikir. Tafakur teh lain aya tafakur tingkat-tingkat tafakur teh. Aya tafakur anu keur nyampurnakeun kekuatan istiqomah betul. Aya tafakur ukur sakadar supaya zahir tasdik jeung iman. Beda-beda kan. Tetapi jadi tafakur mustagilina billah ya tilu. Salikin kabagi dua, aya mubtadiin, aya salikin wasilin. Bagi dua salikin. Salikin mubtadiin ibaratna sairin. Sairin dan dina aya kalimat sairin dina bahasan ilmu hakikat eta teh masalah salikin mubtadiin. Jalma-jalma anu keur dialajar lempang hatena menuju Allah. Mubtadiin. Tapi diajar ge geus pinter tah. Diajar taroki. Itu yang diajar sholat, diajar taroki dina sholat. Diajarna jamu pinter, diajar naon? Diajar taroki. Salikin teh kedua ya salikin wasilin. Salikin nu geus sampurna dina sulukna, nyata nu geus nusul ka hadrat Allah. Anu sulna can sampurna. Kakara tepi ka hadrat Allah. Tajali af'al, tajali sifat. Can campurna dina tajali nama. Da can bisa ngambah rokok mustawan kobakosen au adna can bisa karina. Jadi arifin ya arifin mu betadiin bae. Mu bodoh dina makom wali. Aya. Tapi pinter dibandingkan. Anu pinter di makom calik masih pinter itu. Jadi lamun apa ramena perjalanan rohanina ahli Allah. Oh, ramakena di alam maknawiyah. Ke Jakarta mah ngan hiji lawan ke Gentong. Di Ciawi mah, lamun di Tasik itu aya ka Garut, aya ka Gentong. Ngan dua jalan. Wah, hari jalan usul ke Allah mah rame. Ngan kulantar teh apa ramena nu di jero, jadi di luareun ngan ramena. Aya nu imah jalur Ciawi, aya jalur Garut. Ah, moal ka Garut mardati iseun jeung. Jeung restoranana jalur Ciawi ka dieu. Itu kan dina perjalanan rohani ge sarua. Sarua jeung perjalanan di alamul hissi di dieu. Tak zaman nu geus walajau ka alam manawiyah mah teu penting walajau ka dieu.
Rembungan tah jadi seperti ramai di dia itu ramai. Ramai. Tak gitu. Jadi mustaqilin itu tilu salikin, majdubin, mukor. Orang dibahas lagi di kitab. Cik Ibnu Athaillah ngabasna kieu jadi na tafakur. Derajat tafakur. Ayat tafakur taroki, ayat tafakur tadali dan gitu. Kalau Allah makanya kunaon teh apa lain Ibnu Athaillah teh teu ngajelaskan sakabehna. Ari ajeuna rek ngomong naon mun geus bae kabeh Ibnu Athaillah. Soal kena mata lamun ulama nak lip kitab lain sakitu ilmuna. Kiai nyaritakeun ilmu lain sakur nu dicaritakeun loba kana nu bisa dicaritakeun dina hatena. Ada orang ngan sakitu. Teh segitu. Nu ditalibna kitab sakepro tina jumlah kabeh. Saeuti nu lobana mah teu caritakeun. Ibnu Athaillah teh hati-hati dina ngebahas tafakur teh. Tafakur taroki, tafakur tadali. Ya sedikit. Itu diperinci seperti tadi mana? Itu. Lain tak apa lah Ibnu Athaillah. Ngan saeutik-saeutik bisi kateuhak. Jeung jadi terangkeun kabeh ngapun yang mana? Dan terjemahan anu geus bisa macahikan perlu pendalaman kan? Mata ngaji hikam dibahas ku Mahjubin jeung ku Arifin beda. Hikam teh. Matak aya ngaji hikam nu rame, aya ngaji hikam kalah tuluh. Aya kalah tuluh ngaji hikam teh. Balik deui ka makhluk. Padahal di hanap tujuan musanid naon? Ditarokihin, krek naekeun saha? Muridin kana makom mari. Tapi kulantaran teu nepi kana kasina hikam jadi balik deui tadi, balik deui. Keakuan deui. Itu kejero. Tak kalau mereka bahas tafakur di dia, dibahas di nasarahnya hikam malaya. Malaya tafakur dia cisok. Ayat, tanuring kasih. Tafakur taroki, tafakur tadali. Tafakur taroki pikeun nambahan yakin, tafakur tadali pikeun nyampurnakeun makom. Segitu heula. Tuh apa salikin wasilin mah. Gitu. Detu kabahas di dieu mangan ukur salikin, tafakur fikratu tasdikin teh salikin dia pikeun ngambah jalan ka Allah. Nu ngambah jalan ka Allah teh beda-beda. Aya nu ngambah jalan makom, ngambah jalan teh dina makom naik taroki. Naik kan makom. Itu aya anu naikkeun derajat tasdik geuningan. Lain naikkeun makom, tasdik naik. Itu dina makom am. Eta teh taroki teh mantap kalau gitu dua. Aya taroki naikkeun derajat iman, aya taroki at-tanaqul fil ahwal. Naikkeun derajat tajalli, taroki teh. Beda. Naik tina afal kana si naik bahasana teh kan. Padahal mah naik kudu ditakwil. Namun diartikeun naik kos naikan kalapa jadi mutajilah lah. Lamun naik teu paham, ulah nawil. Wallahu a'lam. Yes. Mana arti ada iman saya sudah teu mampu. Kumaha? Wallahu a'lam. Allah anu mikir berarti aing bodoh. Di mana Allah sudah diberi daukian, jeung Allah sudah diberi paham, kudu kumaha deui? Fal yujahid, maka kudu mujahadatun. Lawan deui nafsu. Kahijab ku kekuatan syahwatna fal yujahid jalan udah. Nu diterangkan ku guru tetep paham fal yujahid. Istighfar lobakeun mujahadatun nafsi eling jeung tafakur dawam. Masih gitu. Kamu tuh paham. Kumaha merangan tulina jeung dawam zikir tafal. Nah gitu. Udah jalan kalian biasa. Kemana deh dengan tali roha?
Dengan wirid ke kiai, minta wirid kiai ngarah tereh paham ceradina ilmu tauhid. Oh ya, kan anu tukang wiridan. Saya Nanyakeun, "Jangan, aya wiridanana supaya hebat dina tauhid." Ya cing naon? Mudawamatul dzikri wa tafakkuri. Mudawamatul mujahadah, mudawamatul istighfar. Nanti lu kan. Berarti ada dosa nu ngahalangan mentak teu paham. Istighfar. Berarti lamun teu aya dosa aya kekuatan nafsu, berarti kudu mujahadatul nafsu. Urang teu bisa lempang ka hadrat Allah karena diringkus ku syahwat nafsu. Maka kudu mujahadah jeung istighfar. Ngan minang kalempangna kenaraanana tafakur jeung zikir. Mudah-mudahan. Nah gitu kan. Ayo jalan, mulai enak kitab namuan. Kita malu geus hasil usur bae batur. Kadinya lalumpang pengen jadi ahli usul batur. Urang teh mangi jalan tak resepna. Betul ngajual bahasa ngana tanya resepna. Kalah puyeng. Lubating pecin, lubating minyak kalah onang ngana henteu. Tak rumus. Rumus itu di mana? Ya Allah. Allah mengawarukan laduni kana hatena kakasih Allah. Tapi kak jalan orang mah dengan bocoran ti waliyun cicing nya ada dengikeun sugan bae nu bocor ka urang. Ari bocor mah tara loba nya tah. Cetik we ya basana tah kitu. Matakan bahas tafakur tilu hikmah teh geus alus tafakur. Kalau tafakur yang kana mikir bae lamun. Ayeuna apa nya? Ngalamun mikir tafakur. Di tafakur aya naon? Talaki, bistalaki aya takholi, tahali, tajalli, tawali, tadani. Nepi kana siddiqiyatul kubra. Wali mugis. Maqam akmaliyah. Mau jadi wali kutub belum mencoba maqam akmaliyah can katepin. Di mana geus nepi ka maqam akmaliyah, seluruh derajat wali geus aya di mana sorangan kabeh. Lain ukur pangkat wali, tapi pangkat wali kabeh geus dihasilkeun ku sorangan. Kutub disebutna. Disebut lagi wilayatul kubro, kawalian al-badat. Populer di hadapan Allah. Mazkuran indah. Eta lu kamari karomah. Tadi dia mah kurang itu ngebahasnya tanya keilmuannya teh. Jadi setik-setik. Tapi si teu kapaham, setik. Dua utang di jawab namun wah. Nah gitu. Anu kanji tafakur pikeun nambahan yakin. Anu kadua tafakur pikeun nu geus sampurna yakin ngan makom can sampurna majdubin disebut. Tafakur salikin, tafakur majdubin dengan dua dinaikkan. Gitu. Tafakur majdubin pikeun nyampurnakeun makom, tafakur salikin pikeun nyampurnakeun yakin. Jadi kudu daek tafakur ngarah yakin sampurna. Nah, geus nepi sampurna yakin kudu daek tafakur ngarah makom sampurna. Sampurna yakin sampurna makom. Itu dikali nyari ka mana deui? Yakin sampurna makom sampurna. Ujung-ujungna umat Rasulullah teh nepi ka dinya geus. Disebutnya mukor, oke. Maka cek di dia, wa ila, paba'aduhum yadum jadbuhu, wa adamu sahuhi. Lamun hente eta si majdubin tafakur. Terus majdub. Teling-eling kamahu. Tak eta temu galib-galibna majdubunnya majdub terus. Itu majdubun teh kan aya salikin aya majdubin. Lamun salikin mah lempang menuju Allah naik, lamun majdubin mah anu dijemput ku nur muwajahah. Jadi itu aya perjalanan mujadah langsung mulai datang nur hak langsung tajalli kana dat apal perjalanan. Maka teu saja jadi guru. Rek guru makrifat ka majdubin, mau bisa nuduhkeun. Kalau sini kita Jakarta HS di jalan, itu apa Malang, itu apa Bandung, apa kita Tanjung Priok, sare kita majdubin.
Jadi makan nukus itu sah di guruan. Dia mau guruan lagi. Jadi mendingan tak masarangan lah. Itu eta mah sapertikeun budak leutik. Matak wali teh aya sapertikeun waliullah budak balik, aya waliullah nu budak leutik. Saya majdubin nucan tadali. Eta geus budak leutik, majdub. Eta mah kumaha Allah wae eta. Geus budak leutik kumaha indung we, dibere nyusu-nyusu teu dibere leweh. Eta mah kumaha Allah saya kahayang, saya khiar di mana? Otak itu bisa jadi guru. Kumaha Allah wae. Lamun anu kuas jalma balegna, nah waliullah nu ku Allah geus didinan bergerak serangan jalma baleg mah jika bedogna ngalusulu. Ta duitna jig usaha kadutu. Jadi waliullah anu jara di guru nu boga kakuatan rohanina pikeun multun mahjubin pikeun usul ka Allah. Guru mursyid teh waliullah anu seperti jalma anu waleg. Mana anu geus sampurna makom sampurna yakin. Lamun waliullah anu seperti budak leutik mah majdubun. Teu bisa diguruan. Teu ingat di dunia lagi. Teu ingat. Jadi hak yang kewajiban eta mah kumaha Allah wae. Menyarita ya dari manehna hakikatna Allah. Tak cek Syekh Yusuf di mana ahli marifat kerepana ulfana. Nah, eta lain ngobrol lain eta jalma, tapi hakikatna mah Allah. Make lisan eta jalma. Nah, gitu. Bedanya. Tanu gali-gali belum maju seperti Waisul Qarni, majdub di dunia lebih ke akhirat. Eta mah. Majdubin. Teringat naon eta mah. Opal-opal di surga we itu. Tu opal maut. Maut tu karasa. Dikubur teh ingat. Jika lo kumaha nanya bukan akhir. Teu ingat teh. Insyaallah unggul. Amalannya mungkar nakir lagi dia. Tapi ditanya kita, asal ngajawabna karena Allah kan, di dunia ke Allah kan. Selalu aja malaikat nanya Allah. Man rabbuka? Allah itu jawab. Ingatkan mana? Orang hebat betul begitu tak? Orang banyak hebatnya lah kalau kita tahu sholat, kita ngaji hebat. Padahal mah sholat ria ngaji ria ya loh, bahkan tentang itu hebat kan? Untuk rame ahli Allah mah, lamun lalajo ahli Allah, nampak jalan liwat itu aneh. Tak ingat ke mama sejong-jongan, cinuku, mengemeja melak. Tapi kalau kesalahan tuh, itu lalajo kod itu. Menurang cinuku kalau orang kesalahan tuh. Matak sisi jalan lalajo jelema nu liwat. Itu malalajo dohirna jelema, ada yang nongkrong si jalan. Ada yang nongkrong sini si jalan usul mah ke Allah, ningali lelempang rohani ahli Allah. Aya dicepot, aya dilaun, aya al-majdub, ieu teh al-suhu, aya ditaruki. Melumpang ramai, beda-beda tingkahna teh. Ayeuna beda-beda jelemanya. Tingkahna aya pancang khusyuk. Mangleun cok aya mau naon dagangan tawarkeun ramai di dunia ge. Padahal ramai kana di alam nabi ya. Rohani-rohani para kekasih Allah lalumpang menuju Allah. Oh, menalajo teh ramai itu. Dia bisa nembok kadinya. Lalajo di jewe di alam lagi. Pergi ke kubur ke ruas. Ruas atuh. Ketemu gali, Waisul Qarni apa? Waisul Qarni gerak ke surga. Mau. Namun tempat terlalu gede aja. Kalau di surga cep Waisul Qarni. Saking hebatnya. Nah saya maju lebih di dunia lebih ke akhirat.
lilir dimasak. Boy syukur lilir pun sih. Koceak dengan. Kurna dia teh malaikat, kok koceakan gitu. Keur dihisab jalma. Diinterogasi ku Allah. Ditanya antara hak manehna jeung pamajikan, ditanya hak pamajikan jeung salaki. Pada itu hak salaki dibikeun teh. Tidak aku Allah yang mun dibikeun. Hak pamajikan pada itu dibikeun teh konten, dicumponan teh henteu. Tidak aku ada dinya, dipenta pertanggungjawaban. Ayeuna jadi bala di dunia. Jeung pamajikan disukan jadi musuh. Gara-gara sia aing salat pada teh. Maju. Pengumuman aja cenah. Ngan ahkamul hakimin tapi bisa dicocok gitu. Hakim lah beda. Ribu gitu. Udak jeung kolot ayeuna bareng saimah mah. Isukan jadi musuh. Lain tata musuh teh pamajikan urang, anak urang jadi musuh. Gara-gara aing teu musuh teh siapan ka aing minta motor bertuah. Aing jadi ribu teu keburu salat berjamaah, aing salat teu khusyuk da inget nak meuli motor sia duit kurang. Ayeuna ka aing sia kalah ngabuang beratang. Kuku mantap tengah jiga sia gara-gara motor kan ku bapa bang melikeunana. Oh sia ka aing minta. Sini dedetkeun di ditu mangke jeung anak teh pas jeung musuh. Mata kudu mujawir di ayeuna. Mujawir. Tak maju we sorangan, ulang dikasih batu beri. Bahaya ya kan. Hari cepai syukur nih. Walah, seribuan tahun sih mau. Kuning aing tuh ingat ke rumah. Lantaran waktu maaf maju dong. Matak sampai paet teh maju dong kan. Panah. Tak diajar panah ini waktu cager di malu. Mungkin di mana maut panah. Masa nyeri nama maut. Kita ingat karena diri man. Engkau waktu taroki jeung suruh zikir ke Allah. Dari sungguh awak nanti istiwala kaya. Ingatan mah aya kene. Pangpandina leungit teh ingatan kan. Sanajan aya jalma cenah geuning setru. Tuluy yang ditanya, ya Kang abdi perlu cipanona. Teh ingat sebenarnya, yang teu bisa ngomong istiwala kaya. Kayang mengarangkul, dia tidak anak menyebutkan bapak abdi perlu cipanona tadi. Padahal kadang ngobrol, nang geus wala kaya, lamun teu bisa usi. Tuh. Kalau pikiran mah. Tuh kok rasaun mau. Mentak aya maaf nyeri, aya teu nyeri. Maaf nyeri anu mana? Maut nyeri teh maut anu keur waktu maut teh musuh ya Allah. Nyeri. Lamun yang ulah nyeri maut tuh, pas salatna tapi teu usul nyeri maut banget. Waktu sakaratul maut trek lepas nyawa teh mancub. Panah. Teu ingat kana diri. Dina nalika jagbu tak sih ingat. Jadi penawar sakit waktu sakaratul maut teh naon? Jagbu. Majdu. Poho kena diri. Diajar orang lain agar sholat. Balas eling ke Allah diri itu kerasa ingat. Entak cek Imam Ali cabut panah ke aing keur sholat. Sabab sok majdu semalim. Jadi terkeras rasaan awak teh waktu sholat hari majdu. Hari karasa rewik ditepakane mah lain ge majdu. Ketemposo teh eta mah malu karena peureum. Diajar peureum panon hate aya peureum panon tohir. Panon hate can bisa peureum, kowe yang bener tohir, ngalah tong bating kaganggu. Mata cek ahli fikih mah lamun salat peureum makruh. Lebih situ apal intiqalu. Nah, intiqalna si imam, lamun maka imam. Itu. Istighfar pun lafinan rukun imam. Orang kieu, imam geus ruku. Sholat lohor imam nama usah. Apa sujud orang masih kena can ruku. Ketinggalan batal sholatnya tuh. Ketinggalan sebarang rukun lah.
salat. Ajluka penawar sakit mau teh majdum. Untuk majdum nyeri. Pan ari cek ahli dayin mah kudu loba salat. Salat maju. Jadi penawar sakit itu. Itu ngaruh aja. Ayo nggak sholat getol, unit anak ayam jam 5, sholat maghrib jam 8. Sendiri kata. Namun ditinggalkan dunia nyeri teh, kayak sekerja mau nyeri kan nih. Ulah ku ayo sok sholat, mau nyeri coba cuman nyeri pak. Itu, selagi kene, can bisa terjalin ke Allah. Terjalin ke Allah, entah diajar. Ayat jalanan. Naon taroki jeung suluh. Taroki jeung suluh. Mujahadatun nafsi, mudawamatul dzikri wa tafakuri, li istighfar. Terus eta jalan supaya nepi ke mana? Karena dauqiyah dina maqam hakikat. Bisi nepi kana hakikat, ieu makhluk teh katinggalina kalangkang. Urang sok wasep kana kalangkang. Aduh, aya duit tapi kalangkangnya. Resep tak kena kalangkang duit. Tuh mun duitnya mau ada di arah baik. Dia mau kalangkang nanti. Jadi macam tu, entah yang apa ke dunia ke dia. Sanajan sok memesakan duit, sanajan sok mengan duit, tapi tak yang apa ke dia mau apa ke Allah. Dalam duit itu juga, tapi kasayaan musumping ti Allah nu dohir tina duit. Itu. Seribuan tahun anjen mau, aduh itu karasa cukup syukur. Jika tu gerak ke surga, mau arah uji itu. Si orang itu tempatin uji syukur ni mah dimawatin lokasi. Surga anu pangni mati mata mawatin lokasi. Jadi lamun ayeuna ibadah masih kena ayat condong kana bidadari kana daharun di surga mah masih kena makom abidin. Selain kadinya betul mah. Ibadah seorang teh lain zahirna ibadah, tapi tajallina waktu ibadah. Qurratu aini fi shalah. Mata prosima resep salat, sabab panggungan hati waktu salat. Lain pedah bisa salat. Aya musyahadah ka Allah waktu salat. Eta nikmat salat musyahadah. Salat ya ditemu musyahadah mah teu nikmat salat teh. Tarasa kurang kan teu musyahadah salat, nikmat teh. Merang salat. Imam panjang seperti Islam, coba aing mau ka dieu deui suka. Makmum kajengan orangnya ngajengan dia macam itu. Merang salat teh keras itu. Gitu. Jadbu, orang jadbu teh akal kabeh rusak atali ka Allah. Coba ingetan kana ini. Wah, gagalib nama majdubin. Jadi majdubin mah surga lagi di mati lokasi dari cingnya dirinya. Walau ani al-madhkurani binisbatil mustaqilin. Aya majdubin aya salikin tadi nisbatkan ke mustaqilin. Nu katarungkul ku ibadah ka Allah, nu katarungkul ku Allah bahasana. Maka dua golongan tafakur teh hiji salikin, kedua majdubin. Salikin karena yang ke Allah, majdubin kerbalik ti Allah ke makhluk. Itu. Jadi tadalli teh alat pikeun ngabalikeun majdubin kana inget deui ka makhluk. Taroki Allah ngadamel taroki teh pikeun jadi alat supaya usul ka Allah. Nuti makhluk balik ke Allah sabaya taroki. Nunggus di Allah balik di ke makhluk sawat aya tadal, maka taroki jeung tadal. Wa maghuruhum wa hum al-ammah. Tah salian ti mustaqilin mah eta jalma nu laleng ka ibadah nu baredo. Dolohor kalau duduk. Waktu ngaji aya milu aya henteu. Sakayang we eta. Alay eta. Namun ayat tafakur teh supaya ngasilkan iman jeung ngasilkan teh amah mah eta.
jahal kan tadi eta amah. Jadi amah saya dua, aya amah jahal, aya amah jahil. Amah jahal mah anu bodoh pisan, anu tafakurna supaya hasil tasdik jeung iman, ari jahil mah supaya hasil naon? Hasil tambah-tambah tasdik jeung iman. Tak kitu bedana, nu barodogan eta teh. Deurna oge. Jadi fikratul taroki teh fikratul taroki jahil, fikratul taroki salikin teh bodoh kan. Salikin teh mahjubin. Mata tadina maka ibaratna mahjubin arifin. Mahjubin tafakur arifin. Itu mah beda ibaratna. Itu tafakur arifin mah arifin teh tilu wasilin, mahjubin, muqarrabin. Itu mahjubin kabagi tadi. Itu kabagi tadi. Mahjubin teh abidin, sairin, salikin. Cok pakai mana? Ayeuna urang. Jalan musulna di talaang ku urang. Rek make mana cisok. Ari pembagian mahjubin jeung arifin atawa awamul mukminin jeung mustaqilin. Tah eta. Boga tari sama kan lebih kadinya. Ayeuna kari nerang ke di hijina. Ya. Tafakur mustaqilin atawana arek make bahasa arifin heula anu dibahasna arifin heula teu tadi heulanya arifin aya tilu wasilin majrubin muqarrabin tilu tafakur wasilin pikeun nyampurnakeun usul kirian kurang deui eta tafakur wasilin tafakur pikeun nyampurnakeun usul tafakur majrubin pikeun nyampurnakeun makom itu disalahkan kayak ada aya kasampur kan bahasana pikeun nyampurnakeun makom majrubin da yakin mah sampurna majdub deh. Kan makom can sampurna dibalikeun deui ku Allah ka makhluk. Jadi sampurna makom. Ayat tafakur muqarrabin. Tafakur muqarrabin mah pikeun nyampur istiqomah. Pikeun nyampurnakeun istiqomah. Maksud istiqomah lain istiqomah mayang dina ibadah. Nah maksud istiqomah litak sirri pikuwatit tajalidah pikeun nyampurnakeun sir dina tajalidah ka Allah dina tajalli kadak Allah eta istiqomah bahasa pikeun nyampurnakeun kekuatan sir dina tajalli kana dat Allah. Kagitu. Muqarrabin eta. Pikeun nyampurnakeun sir dina tajalli kana dat Allah. Eta muqarrabin. Disebutna naon? Fikratut tadani. Muqarrabin itu ari majrubin fikratut tadalli ari salikin jeung wasilin fikratut taroki tafakur taroki tarafakur tadalli tafakur tadani. Jadi lamun balik deui ka makhluk sampurna makom naik deui ka dat Allah pikeun nyampurnakeun kekuatan sir tajalli kana dat Allah fikratut tadani naik deui ka Allah sampai inget ka makhluk poho deui ka makhluk jadi inget ka Allah lalu kedua eta tadani disebutna nu tadi mati makhluk ka Allah taroki balik deui ka makhluk tadali naik deui balik ka Allah tadani da gitu wasilin majrubin muqarrabin tafakur abidin
Abi di mana fakuran makhluk dina alus jeung gorengna. Abi dina tak. Mana nu alus dipigawe, mana nu goreng teh dipigawe. Tapakur ka makhluk. Ieu makhluk ku alus, ieu makhluk anu goreng. Salat alus daripada maksiat, maka milih salat. Abi din. Itu. Kedua syairin. Salikin mubtadiin teh syairin. Napa Quran makhluk pelebah manfaatna jeung madaratna. Kayak mau ningali manfaat jeung madarat nu dahir eta makhluk. Sehingga deketan nu manfaat ngajauhan nu makhluk. Nah bentukna. Rek nu alus rek nu goreng, ieu madarat dijauhan itu. Ieu manfaat di deketan teu nempo alus jeung goreng nu makhluk. Dahir nu mawjudatna. Kan dari untung jeung rugi. Alus mana? Terus untung. Tapi campur manfaat untung daripada rugi. Bukti lu loba untung orang sholat. Lu loba rugi baik ngaji. Jadi ningalina manfaat jeung teu manfaat jeung madarat. Ieu mah beunghar kan madarat aing. Mu aing beunghar kieu ah. Mentak bebeja ka Allah Gusti cabut teh beunghar ieu mah ganti kuno alus. Osak minta diganti. Osak minta pakir. Pokona beunghar mah alus kabeh mung leungit aing. Padahal aya nu beuki beunghar beuki goblok jelema. Kan buku beuki alus. Sairin. Sairin mah geus ningali alus gorengna dohir mawjud tadi mah abdi ningali dohir alus jeung gorengna. Itu ningali alus jeung gorengna abdi ningali manfaat jeung madaratna sairin. Salikin tafakur ka makhluk. Dina ruksakna makhluk jeung dina jadi fitnahna makhluk. Imam Abu Hanifah waktu dina sulukna tara tuang wareg timimiti balik nepi ka maut. Pernah tuang wareg. Urang mah unggal poe mayor. Tingali. Mendatang keuntungan dunia orang sendiri langsung balasieun ka fitnah. Jadi memang makam suluk eta. Urang ada can suluk, apa we datang teh. Padahal mah cek Allah sabab datang di teh goblok eureun ngaji kitu. Baritu waktu mukim kekara 20 tahun aya jalma anu ngalalana geus 3 tahun leuwih tara pernah numpang ka imah sabab aya wasiat ti guruna Kiai Mahrus Ali Lirboyo Jawa Timur. Pikeun jeung windan ka ajengan ngaranna anu aya lumpang dibikeun mesin guru. Aya teh ajengan lamun rek geus beunghar ke kudu di kieu syarat. Baca 7.500 manakul puasa 7 puting. Putingna salat burangna puasa. Ayo engke bakal kejadianna seperti kieu. Sistem kuring geus beunghar dah ka huruf mah. Nya beunghar kacida dari beunghar mangasan manaekeun. Beunghar kacida aya mah. Jadi kamera, daek ka huruf. Semua daik. Dia ulang ngaji aing dibayar sakit duit aing loba deui. Semua daik cing malah mau diberi ke. Al magfurlah pakai masih aya. Anak kirim kuring. Pak aya masih anu wiridan kieu. Eta guru ngejebak, sok atuh cenah wiridkeun. Wah, itu fitnah sing coba. Hari sedikit itu kan, bari lagi lah, sok jadi fitnah dunia baca. Cemburu mana? Tadi amal tentu nama yang salat kena kitab. Mulai ini seribu teh kumaha engke. Kena kitab. Aya apa nama kitab ini lah. Kiai Mahrus Ali di Boya Jawa Timur, santrinya 7.000 buat. Pangpul harna di Jawa Timur, kebun bakwan lagi 20 hektar. Buka hotel di Mekah. Mentak dengan polok sorangan antara minta ke masyarakat. Ming mulung harkuas kitu mah minta ka rakyat, sorangan yang ngaponan.
malah santri beredah mau bangun seorang langsung tuh kebuka covid aduh tuh tadi tuna mesti kan mentong ya jangan yang bongar kalau bikin palkung suka pecahkan aja babaturan buktikan poin yang itu ulas ya aing ge power covid masih ori cenah ngajaran we maksa dibikin disebut iso lain bongar kayak sering sepuluh awak bongar ku penyakit ya itu kok para pepali buat ngulang pokoknya ayo aing ripuh itu gede mata lain lagi nyelap enak kitab seribu-ribu ting mau mangke we selagi kena ayah rakyat itu bisa dipentam aja ponokin pesantren cicing we lah jadi bejakan ke budak bisa dicokon mungkin budak geus bungar mau deket-deket ke masjid wah aya fitnah aya kene aya ini mau dibejakan ke sekarang gitu mending kene ngitung we di dua budak mau datang tujuan mereka intan berlian sabaki ewan wah dibeli pageragung kabeh wae begitu mapan wakaf sabata ewan itu teh gitu langyan masjid langyan pondok gereja we bari tawakal Allah datuk tanya mau isu datang deui ayeuna digawe kemisara bae kabayar macam apa gereja we terus gitu bandungan ilmu Allah geus dititah mah ku Allah mau sakara-kara mau cacing pake eta lah itu nggak gampang itu rewe lah eta salikin jadi salikin mana fakuran makhluk dina ruksakna jeung dina fitnahna matak teu deukeut jadi makhluk mah yang deukeut urang teu ngarep boga duit ngan duit hayang wae deukeut ka urang oh gitu lah padahal saya bicarakan duit itu datang bawa ke siang ke datang nyaho aing teh sia tukang tipu mangkirang-kirang babaturan aing cilaka gara-gara sia gitu kawas abuya di Cigonewa kiai sok nyawer pada tamak kader kunaon ngabagi wae duit ya kiai si orang dakwahnya gitu tuh da geus beunghar tinggal mun geus beunghar mesti kan kitu lamun ngaji mau duit segepok 50 ribuan 100 ribuan mau duit ari keur kebugan 1000-an kan geus kasohor ku masyarakat ajengan eta mun ngaji sok nyawer wah mun bagian ngaji eta teh loba aja jelema teh umur teu boga duit dina yang ngaji turun duit oh nyarita memang diawurkeun ngobrolna nyawa si aya naon duit apa cenah sia hakikat duit henteu cenah bejakeun ulah ku aing bejakeun mamang cenah bejakeun tah gara-gara nu kieu anak jeung kolot teu akur tah gara-gara nu kieu sia tatangga jeung tatangga sini baudah tah gara-gara nu kieu adi lanceuk teu akur tah gara-gara nu kieu pamajikan kabur wah geus bebeakan we perang godanan gara-gara nu kieu jalma teu daek ngaji gara-gara nu kieu jalma bener jadi salah terus diterang gara-gara nu kieu hati nu deket ka Allah jadi ngajauhan Allah apa sih nu kieu tukang fitnah terang cenah mama ayeuna mah kok pital lobok isi aja awur gua duit wah pas padahal mun inget bahasa koplobok mah ulah daek sih bro mung aing sun ka fitnah ya mah korpos teh langsung dasar bego pemikir mesti terangkeun kitu anggur dirontok keneh wae dasar hate jahal eta mah sampurna bodona hatena mikir-mikir
Tak gitu kan. Kalau kon kiai mah panjang riwayatnya Pak. Apa? 40 tahun ini dia ditanya nang sini apa? Pait peur lagi siapa? Nu hejo nu beureum geus ketinggalan. Tak gitu. Eta tafakur salikin. Jadi nu mahjub tilu arifin ti. Jadi tafakur tadi bagi dua kan enteng. Tafakur mahjubin, tafakur arifin. Ari mahjubin, abidin, sairin, salikin. Bisa kurang osok tafakur gitu tuh mana bisa? Atau tara tafakur. Itu jadi abidin aja tafakur. Nah itu rogibin. Ngarap itu diperhitungkan lain ahli Allah, rogibin sarjana tukang ibadah. Dia mah tukang ibadah tapi hatinya cinta karena dunia termasuk masuk ke wilayah Allah. Namun tukang ibadah tujuanna meninggalkan dunia kakara ke akhirat ke ditu. Tah lamun geus ningali ke akhirat kakara geus di wilayah Allah. Padahal akhiratnya lain Allah. Tapi akhirat ta'alluq jeung Allah. Surga neraka ta'alluq jeung Allah. Nu ibadah di surga ke nu doraka di neraka. Kun jadi ta'alluq jeung taklif. Maka kalau mun ke akhirat mah tujuan ibadahnya mesti masuk di wilayah Allah kan pangbodona. Pangbodona ahli Allah sah. Abidin. Ku ahli hakikat mah teu diahukeun abidin. Di mana tuh? Di mimiti sairin salikin ahli Allah. Can leumpang maka Allah abna dunya we keneh anggar mising makom abidin. Kuduna ibadah ka Allah bari hate ningkah tina kepentingan uang sadunya. Terus kemana? Tujuan ke Allah unggul tadi itu. Di mana eta ayana? Muridin. Muridin ke mana? Ayat 2. Ayat sairin, ayat salikin muridin. Muridin mubtadiin, sairin, muridin wasilin, salikin. Ayat metak salikin, ayat salikin mubtadiin, sairin dia. Ayat salikin wasilin, salikin anu sampurna dina sulukna misal ka Allah. Metak dina dunia ge kana ruksak. Dunia teh aya alusna aya tapi da sok ruksak aing mamung. Falamma afalat la uhibbul. Namun urang resep keneh kana dunia teu nuturkeun millah Ibrahim. Ibrahim jadi kakak Allah jadi Nabiullah karena falamma afalat la uhibbul afid. Sama-sama sasurup menyai pangeran surup moal aing pangeran tadi. Boga duit teh nikmat tapi sok beak. Sok beak duit teh. Mata sakapun boga sakapun teu boga. Ujung-ujungna mah euy ini. Aya tapi ujung-ujungna leungit. Aing mau resepkeun sok leungit Eta nuturkeun perjalanan tarokina Nabi Ibrahim. Maka jadi khalilullah. Urang lamun make perjalanan makom Nabi Ibrahim mah jalan di bari khalilullah. Kakasih Allah urang. Aing baru masuk budak duit, ternyata duit teh geuning sok jadi fitnah. Ternyata gara-gara duit teh geuning aing teh. Ternyata duit teh sok leungit ayeuna mah. Ujungna dunia panah. Ruksak. Ruksak teh bawa pemajikan. Ruksak. Maot atau kolot ruksak. Bukan dunia ruksak. Ruksak kamari beungar ayeuna mah fakir bisa jadi kan? Aing mah resepkeun sok ruksak maka ditinggalkan dunia teh. Tujuan ke Allah, ibadah tujuanna ke Allah. Bari nu kandung ya eta hatena geus dibuka ku Allah. Ka mana? Karena jalan usul. Kuat himmah usul sebab ku Allah disimpenan intiror dina hati. Jadi butuhna ka Allah, teu butuh kana dunya. Sabab mun geus aya ge dunya ujung-ujungna Allah. Utara Allah ma Allah, matak butuhna ka Allah lah. Yang selamat minta tulung ka Allah, ulah kana dunya, da dunya masuk Allah. Minta tulung ka har, maut, ari geus maut budakna karoret, atuh ujung-ujungna. Bisa ke Allah ini mah. Agana dunia begitu. Mata kiai ahli Allah sanajan kajalma menta lain kajalma ka Allah sana. Sok bisi aya norek milu wakaf pesantren, sok bisi aya kabangun pesantren. Lain kajalma nanggahna. Kemarin ka bajalma moal teu anggeus ku Allah dianggeuskeun. Eueuh deukeut di jauh nu mere. Bener kan? Teu kudu liweuh. Allah atau yang dibogakeun ku sorangan.
Pangguna kesorangan ini. Pesantren ya Allah. Nggak pesantren teh lain wajingan. Yuk pesantren ajian cek sah. Atau ini banyak yang jual pesantren dari serangan. Beli mobil kurang duit jual pondok sapotol. Bisa tak? Ciri lain serangan. Allah. Jadi pesantren kabeh Allah. Oke berkahna manfaatna ku Allah dibagikan. Sanu gede tanggung jawabna eta panggedena. Nu leutik tanggung jawabna api-api sare eta mah ketika bagian. Perbuat yo, koyoan pesantren sekian, manfaatna sekian, barokahna sekian. Di akhirat direncah ku Allah. Bagian ajengan sekian. Gede teh jabret ajengan itu es. Yuk ke bagian santri sekian. Entak santri kebagi dua, aya santri anu tidur, aya santri nu berkeringat bersama guru. Sarti kadip itu mah. Guru ripu santri hes. Nah. Santri kadip bohong di akhirat yang jadi murid mau bisa. Itu nutur kan berjalan. Jadi santri sodik mah murid sodik yang berkeringat bersama guru. Guru ripu aing milu ripu. Di mana hasil tangtu kebagian. Nanya guru tidak harus diserangan. Apa yang di akhirat? Si anu gusti besok mantuan. Yang itu cilat senjata. Sok bagianan kemana? Saya sekira. Itu. Mata murid sadike, murid anu berkeringat bersama guru. Sekuduri wadah mistawakal Allah jangan. Boro-boro mantuan sok ngaji, mantuan kabeh ge wadah alus. Adi kodo mubrom alus nangis. Itu kuduri wae. Telu deket tuja. Mata ulah tuh kan itu bare. Tong atau berada bare lain kau ingat bare. Keur kaalusan manehna surang. Masih ingat harta geus ditasarupan di jalan Allah eta hakikat harta urang. Nu bakal nulungan ka urang ti dunya lebih ka akhirat. Lain di akhirat tunggu mungkin nulungan ka aing di mana mukang sergang saking ti dunya ka akhirat. Jadi berkahna eta khususiatna eta sedekah bakal ngabarengan urang ti dunya nepi ka malah lain urang unggul anak urang inju urang. Mata loba injuna nu usahana gampang gara-gara kolotna luas sedekah. Kolotna koret budak sangsara nangan duit sese. Mata amal soleh yang dikerjakan dengan hati ikhlas akan melahirkan energi spiritual. Ayah budak turunan seperti alus, nah si eta mah soleh. Si orang teh akhirnya kita sedekah, kabagean sih. Atak jam sedekah yukafir. Eta rumusna. Jadi harta nu geus disedekahkeun ku urang eta milik urang. Nu loba nu saeutik nu disedekahkeun. Nu saeutik berarti loba keneh jadi milik batur daripada milik urang. Lamun loba nu dibikeun ka batur saeutik nu urang, legu gitu. Jadi dibalikeunnya, lamun aya anu harta saeutik nu disedekahkeun loba anu dipake ku urang, hakikatna mah loba anu keur urang saeutik, loba anu saeutik nu keur urang loba keur batur. Dibikeun, ingat aing ka anak jeung ka incu aing moal disedekahkeun ka masjid ke. Itu mau teh urang, pake we ku anak jeung incu, dipake ngabajidor. Manfaat ka kolotna. Teu, bisa eutik lu aing disedekahkeun ka masjid nyaho kieu masih loba aku aing berarti. Maka kalau mau sedekah nanyakeun heula ka ahli kubur. Ulah nanyakeun ka ahli dunya, cek ahli dunya mah loba teuing sih sedekah. Buka sawal juga yang ke pesantren dia mau berguru entah ada. Jadi dibalikkan ke setan. Tanyakan ke ahli kubur. Bapak geus mana? Kita wasul ka kanjeng Rasul. Gusti abdi minta papanggih jeung bapak. Rohanina ditanya ku abdi, "Pak, ari sedekah sawah ke pesantren ning bapak meni saeutik." Karena bapak mau geus dikubur. Pasok nanyakeun gitu. Dia menanyakan kegigiran saya pemajikan. Aing sedekah sabaraha ulah loba teuing sameta. Pemajikan anu hatena pilu ku syahwat nafsu atuh bicara meureun. Kegayaan yang sedekah loba teh. Padahal menyaho teh koret ka aing. Atuh tulis sedekah. Awas loba nu nggebrak dina sedekah. Setan teh bungkolokan. Siapa? Nanyakeun kana hirup kana maot nanyakeun mah lamun hirup. Kecuali nu hirup nu geus maot. Maot naon? Nafsu.
Nah hirup kene maut nafsuna tanyakeun. Bapak yang geus nafsuna maut ya. Ari kira-kira pada kene tanyakeun ke bapak ge belgug. Boga ilmu bapak belgug jauh kuasa iku nafsu kene. Kita bakal ditanya etik. Sebenarnya mana sudah kau 500.000, si anak kau 550.000. Mana? Nanya kena meninggal nunggu mau. Mau nggak jawab? Yo, sia singkoret. Mau ada bisa rasain ke mana? Betul mau dipanggilkan jangan inung bapak asalkan nunggu mau. Asa. Rahaniana. Itu dipanggilkan. Mata jalma anu geus jadi kakasih Allah mah ahli usul mah bisa geus make ngawurukan budak salah mimpi penting papanggih wurukan hakikat mah rohani datang ngawurukan karonin paling geus mah teu bisa kaya cek saha baturan maaf gitu mau urang meme maaf geus maaf meme pae geus pae urang batur mah geus maaf gitu mah. Mana Rasulullah buktinya? Sesaura dina hadis sahih kan? Lamun umat kami maca sholawat ke kami. Kan ada sholawat itu ungkapan anu cinta ke Rasulullah sallallahu alaihi ungkapan lisanna sholawat. Bahasa lisanna. Tapi karena maca sholawat mah tepati cinta ke Rasul. Ngan diaplikasikeunana kudu dina nuturkeun ajaran Rasul. Sholawat gitu. Ngaku cinta ke Rasul, tapi di rohor kalau hees. Waktu ngaji kalau ngejedong, wah itu mah bohong, cinta palsu itu. Ke Rasul, cinta palsu itu. Terus jadi mana? Nuturkan ajaran Rasul. Dibuktikan mana? Getol ngaji, nerima ajaran Rasul dibawa ku para ulama. Yang Rasul itu papangi, ayo yang ajaran anak papangi. Ari ajaran teh ilmu teh rohani. Hakikatnya penghijau Rasul, penghijau ajaran Rasul. Apa paham tuh kan? Rasul lagi semau, sukses semau. Ini maca salawat ke kami, cekang jeung Rasul. Kabeh kadengi ku kami. Nu deket, nu jauh, waisul korni maca salawat. Rasul jemeneng, waisul korni jemeneng. Nah, memeh maut. Umar bejakan salam ti kami ka waisul korni. Pancawalu kan di Rasul. Dari penca dua anak kumane. Sahabatnya cinta ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibuktikan dina nuturkeun ajaran Rasul. Nuturkeun ajaran Rasul, ini saya paling gampang. Ciri cinta ke Rasul mah getol ngaji bari eta singkat maca shalawat ge cinta ka Rasul. Getol maca shalawat tah ngaji goblok gitu. Diplomat eta mah make kedok shalawat dipake kedok supaya diangkat cinta ka Rasul. Padahal mah mempunan kahayang nafsu nu bukti. Da shalawat teh pemilihan laguna, lain pemilihan shalawatna. Mengenal laguna ke kalau disetel. Malukan dari Allah bisa ditipu. Wah. Mal bisa ditipu Allah mah. Aing mereka tipu ke shalawat jalma anu bohong cinta ka Rasul. Moal beuna. Tapi kurang kudu kuatnya cinta ka shalawat bari cinta ka Rasul buktikeun dina daekna ngaji geus menang ilmu berusaha ngamalkeun eta cinta sejati ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nu shalawatna cek Rasul nu shalawat ka kami kadenge ku kami sakabehna. Sing harebosan kitu di. Urang teh nang sih maca salat harebosan, ka kuping ku Rasul, ka kuping. Rasul mah bibit sakabeh makhluk. Wong rusa dulung winara kabeh ge kaweningan ku Rasul. Makhluk. Mau nyari jamu maca selawat tu kadek ke kuping, dalin cepil dia. Tapi mana? Cepilna rohani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu eueuh hijab dia. Sing lalaunan dawa tadi jeung meusan di alam manawiyah. Isu di alam muki mentari kadenge meusan hawarawan. Ori ka ditu mah, tadi jeung meusan sarua wae. Cek sahabat Gusti Rasul kumaha mun salira geus maot mising uing geus maot ge Nabiullah mah teu maot. Ngajawabna kitu mah. Sok papai hadis Rasulullah na. Sok eta teh. Mun mau bacakeun kitabna sinaleureun. Teu percaya. Gitu. Dibacakeun ge kitabna can kudu bisa kameuli. Kudu di Mesir mulina ongkosna teu boga. Boga duit aing ke Mesir teu beungar. Meuli ke Mesir macana hese.
Enggak sih enggak dikekeun menang ajengan anu gampang. Gitu. Kakuping sakabehna sok. Kata Rasulullah sallallahu alaihi mata kakasih Allah teu maot kan. Boga guru kakasih Allah sanajan geus maot oge ngurukan. Naon ilmuna kang nu datang teh rohani teh ilmu artina. Urang sok inget kana ilmu ti guru. Sok bari leket teuy mun dosa hayang salat. Nah eta kekuatan rohani guru. Artinya guru datang ngawurukan urang. Ku ilmu anu geus aya di urang. Tapi aya ku ahli kisah mah panggih rohanina. Beuting ngaimpi panggih jeung guru. Papatah. Malah anu meres ya batur mah jual maneh arek ngomean masjid mah. Nu matak da geus aya huruf di ditu teu menta jual geus ngomean di sorangan. Da menta ge di kodom-kodomna nu marere goblok kabeh sok. Nu dipenda pura-pura teu ngadenge. Sasarean jawabna di sarenyaan masuk leuleut diudangkeun. Anu sasarean sak udang tara. Da aing mah mau udang sing kadeng gitu. Tuluy sare. Nah gitu kan. Tetap ngabandungan irullah Allah. Teu kudu riweuh. Perjalanan hidup di dunia bandungan irullah Allah. Aya terapkeun eueuh mah irullah. Itu terus. Tong kudu riweuh. Nawarkeun teh ka jalma bisi kaasupkeun teu ngabejaan we. Pagawean anu alus tapi aluseun geus anya. Arek nutulkeun anu teh bisi ngabejaan terus salah. Gitu. Da tadi ge kabagi dua ieu. Aya murid kadzib, aya murid murid kadzib mah moal jadi murid di hadirat Allah. Moal kabawa kana kapal kana parahu. Lainna ge geus misahkeun sorangan mah. Nuturkeun perjalanan guru teh, nuturkeun amal guru teh, sanajan ngaji ngomong jika guru sia. Nuturkeun amal guru teh henteu. Isukan di akhirat laisa bin ahli. Moal kabawa jadi murid guru. Dina catatan di absen. Kalau absen sok bari mana absen. Aing teu kasebut. Si horeng baheula guru ripuh PS. Kayak datang lagi ke akhirat. Nah gitu, emang ngebejaan kan. Ngalingan juga. Lain mah patahan tak bisa apal sadaya bisa betul. Ngalingan unggul. Nah gitu, eta salikin. Jadi tafakur mahjubin tilu, tafakur arifin tilu. Sanajan urang can paham, muga-muga dina waktu bakal datang meme maot urang dibere paham jeung dibere dauqiyah dina ilmu nu geus kapaham. Maka ngalap berkah urang, insyaallah dina kemis payun urang muludan. Abah nu ngaosna kamari sakedeung abah mah cenah geuringkeun lah kajenting 10 menit. Itu kajenting 10 menit asal datang we pokona mah. Pentingna mah doakeun da ngaji mah osok ieu. Bener osok ngaji osok. Man berkahna ting aya ting eueuh tah teh. Ieu mah nu penting doakeun. Nah gitu, insyaallah bade sumping abah ka dieu. Sanajan nganukur 10 menit urang ngalap barokah we ti ajeunana. Moga-moga ilmu nu geus dipasihkeun ka urang didauqiahkeun ku Allah, itu diberkahkeun ku Allah sehingga urang disalametkeun ku Allah di dunia nepi ka akhirat. Itu barkah muludan mana geus apal dibejakeun ti bari teu oge teu kudu diterangkeun deui. Barkah muludan sabab nu pangmulyana makhluk sa Rasulullah sallallahu alaihi ngadaguan berkah ti Allah nu panghebatna anu ta'alluq jeung Rasul. Urang ngagungkeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maca sholawat oge atuh maca sholawat saesana. Sabalik anjeun maca sholawat cek Jibril Muhammad. Sabalik umat anjeun maca sholawat 10 Allah maca sholawat ka anjeun. Ngan ganjaranna keur jalma nu maca sholawat sabalik. Itu kaalusanana maksudna. 10 ayeuna sabalik 10 100 maca sholawatna 1000 kali Allah maca sholawatna. Lamun 1000 kali maca sholawatna eta jalma tak anjeun jeung eta jalma papas sesedek engke di lawang surga. Mata bunga panggih Rasul sumping ka sahabat. Cuk sahabat Gusti Rasul aya naon ieu teh meni bunga-bunga teh. Aing panggih Jibril. Mun 1000 umat kami maca sholawatna tak manehanana jeung uing ke pas sesedek di lawang surga.
Alhamdulillah itu bukan duit rek sodako salah apa teh sedih dan buktikan dina nuturkeun ajaran Rasul pokona asal kunyaeurkeun amal soleh naon wae dicarnyeurkeun amal soleh itu naon kesempatan anu urang bisa pek laksanakeun ku urang muga-muga diberkahkeun ku Allah tujuanana ngagungkeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakikatna ngagungkeun Allah nu parantos ngamulyakeun Rasul urang sebagai umat Rasul asup ka surga pangheulana kajeun umat lang paneurina umat sejen moal ka asup ka surga can umat Rasul ka surga engka Nabiullah kabeh cari ciri umatna moal ka asup ka surga kecuali umat Muhammad heula Rasulullah sallallahu itu adanallahu wa iyyakum ajma'in wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh shalli wa sallim daiman ala ahmad shalli wa sallim daiman ala ahmad wal ali wal ashabi man qad wajada wal ali wal ashabi man qad wajada rahmat sinaran salam mugi tetap salamina rahmat sinaran salam mugi tetap salamina ka Nabi Muhammad salam kula wargina Nabi Muhammad salam kula wargina sholli wa sallim daiman ala ahmad sholli wa sallim daiman ala ahmad wa sallimna minal afati wal balwa wa sallimna minal afati wal balwa mugi Gusti nyala matkan abdi sadaya mugi Gusti nyala matkan abdi sadaya tina pancabaya sinaran cocoba tina pancabaya sinaran cocoba tanyakan lah ya ke sana nya
Ya